Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala ba'du ibadihi bi'ulumil ilahiyah wa nahmaduhu hamdan bila goyah wa nashkuruhu syukran bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Summa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabihul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Puji sinareng syukur hayu urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur. Sholawat sinareng salam ay makrunan bitakdim. Pamudah-mudahan sapapaosna oge salamina dilanggeng mayengkeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakantun ka para ahli wargina, para duriyahna, para sahabatna, tabiin tabi'ahna, tugdugi ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah digolongkeun janten umat Kangjeng Rasul tur kenging syafaatna, amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu anu mulia, sate acana pribados ngalajengkeun kana pangaosan langkung ti payun. Pribados neda sihapunten anu saageng-ageungna tina rupi-rupi dosa perdosaan, kahilapan pribados anu patula patali sinareng ibu sadaya, anu ageungna nu alitna dohir batina nu dihaja teu dihajakna. Kumaha kintena ibu bade ngahapunten. Alhamdulillah kasolehan manah ibu sadayana parantos ngahapunten ka pribados ku kecap insyaallah. Ti pribados sayogi ti kamari sadiati ayeuna insyaallah ngahapunten pisan. Mudah-mudahan islah urang sadayana ditampi ku Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu sadayana alhamdulillah urang sadaya parantos lebet kana dinten ka-23 nya dina sasih Ramadan ieu. 7 dinten deui panginten kirang langkung upami 30 dinten. Mudah-mudahan rangkaian ibadah urang dina sasih Ramadan ieu anu pokokna panginten saum urang sadayana sareng ibadah-ibadah anu sanesna, tarawehna, tadarusna, sodakohna, sinareng sajabana, mudah-mudahan masing ditampi ku Allah, masing dilipat gandakeun pahalana. Oge mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngengingkeun keagungan Lailatul Qadar, amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu anu mulia, pribados bade ngajudulan ieu pangaosan ku judul ciri-ciri jalmi Islam anu hebat. Anu kumaha cenah jalmi Islam anu hebat teh? Nya biasa we urang bari marios diri masing-masing ibunya. Nah, ieu kahebatan teh aya henteu dina diri urang kitu. Dina hadis anu diriwayatkeun ku Ibnu Majah aya sahabat anu naros ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, mukmin anu hebat teh anu sapertos kumaha? Saur eta sahabat. Pisaur Kangjeng Nabi, ahsanuhum khuluqan. Anu kahiji nyaeta anu ngagaduhan akhlak sae. Teras aksaruhum lil mauti dzikra. Anu kaduana nyaeta seueur ngemut kana maut. Lajeng kadituna wasti'dadan lima ba'dal maut. Saur Kangjeng Nabi, nyaeta nyiapkeun bekel kanggo kahirupan saatos maut. Jadi mukmin anu hebat mah sanes anu pinter otakna, sanes anu pinter intelektualna, sagala bisa sanes ibu.
Dalamun ukurana dina kacerdasan intelektual, dina kacerdasan otak maksudna sagala bisa, da eta mah aya batasna nya. Henteu sadaya jalmi tiasa, henteu sadaya jalmi pinter. Misalkeun ibu teh lemah dina ngapalkeun surat, misalkan surat Al-Alaq nu rada panjang tah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apan kadituna teh sok pabeulit eta teh nya. Anu rada lemah mah eta teh otak teh aduh mentok kadituna teh Bu. Ngapalkeun teh 3 bulan teu apal-apalnya. Ngaguil dina ayat kaopat teu maju-maju. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil naon nya kadituna ceuk ibu teh. Pan eta teh ngaguil we di dinya tah. Lemah tandana otak urang teh berarti ningali kana Al-Qur'an karek maju kadituna. Ningang kapoe poho deui macet deui di dinya tah. Keun we da henteu sadayana pinternya. Apan urang mah surat Al-Asri kadang jadi pabeulit jeung surat At-Tin nya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati rada ngahulang heula. Solihati falahum ajrun ghairu mamnun cenah kaditu. Pama yukadzibu kaba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah cenah eta Al-Asri jadi kadinya leosna ieu teh jadi manyangan kitu nya. Gusti meureun abdi teh lemah ieu otak teh lain jalmi hebat meureun ai kieu mah teu kenging alit mana ibu. Sabab eta mah kaitanana jeung cerdas intelektual teh anu tadi, cerdas otak da benten-benten kacerdasan masing-masing teh nya. Nu penting mah tah sumangetna dina kasae kadaekna, getolna, dawamna, tah mayengna tah istiqomahna, ikhlasna kadituna tah eta nu penting. Tah eta disebut cerdas jiwa urang tah, cerdas spiritual ceuk barudak mah. Nu penting mah hate urang we diantawisna nu tadi saur Kangjeng Rasul nyaeta akhlak anu sae. Upami ibu tahajud Bu, naha caroge ibu anu nuju bobo tiasa ngaraoskeun nikmatna tahajud henteu Bu kinten-kinten. Henteu nya. Sabab caroge ibu nuju bobo arek kumaha ngaraoskeun nikmatna tahajud keur gergeran kerek atunya. Komo keur anu kerek geuningan teu aya wawasan. Cenah kitu. Kerek we boro-boro ngarasakeun nikmatna tahajud ibunya. Nikmatna sare anjeunna we paling kitu. Jadi ibu ibadah ka Allah mah tah ieu. Ibadah ka Allah mah nikmatna teh diraoskeun ku nyalira ibu. Ibu saum Senin Kemis misalkeun. Nah diraoskeun ku batur nikmatna atau ku caroge henteu. Sabab eta mah ibadah langsung ka Gusti Allah. Tapi upami ibu bager, jujur, gampil ngahampura kana salah batur, ngahargaan ka batur, muji ka batur, tah eta mah pasti diraoskeun ku batur. Tah eta disebut akhlak ka sasama urang. Janten upami akhlak ka Allah sae, ka sasamana sae, tah eta disebut akhlak anu mulya. Jadi akhlak anu mulya mah kasolehan ibu teh, kasolehan urang teh ibu karaos ku batur gitu. Aya nu teu dama ngalongok, kan nu teu dama rerencangan kamusibahan dikanturkeun maot ku carogena misalkeun, didoakeun ku ibunya, dibungahkeun gitu. Nyai ulah sedih king gelis dikantunkeun ku caroge ulah sedihkeun we. Sanajan anak salima-lima misalkeun nyarande we ka Gusti Allah. Di dunia mah geulis teu aya nu teu dikantunkeun, sadayana oge dikantunkeun mah ngan pedah meureuh aya nu heula jeung paneuri. Untung nyai mah caroge heula anu maotnya. Kumaha lamun nyai heula tah? Da ngadadak cager atuh harita kenehnya ibunya. Jadi jalmi teh jadi tenang, jadi nyaman sumanget deui ku cariosan jeung tingkah urang teh ibu tah eta akhlak anu sae. Taros geura caroge ibu. Upami caket jeung mamah gitu Pak. Nah bapak teh jadi tenang atau jadi rudat. Tah lamun ceuk caroge ibu teh bapak mah cenah meni geunaheun raoseun cenah caket jeung mamah mah. Mamah mah henteu cerewet cenah. Mamah mah cenah meni sok bageun ngahargaan ka bapak cenah ceuk bapak. Nya berarti akhlak ibu teh sae. Kumaha cenah sabalikna. Bapak kumaha? Bapak caket jeung ibu betah atawa henteu jeung mamah teh. Orob-orob betah cenah ieu ge maksakeun cenah. Misalkan gitu ibu
kahade nya ulah dugi ka kitu. Berarti alak urang teh tah aya masalah gitu. Allahu akbar. Matak aya jalmi teh ibu anu ibadahna sae, salatna lekoh sae tapi kasasama awon gitu. Nya upami aya rezeki langkung masihan kanu sanes gitu. Pan aya sahabat nyarios ka Kangjeng Nabi, "Ya Rasulullah, aya jalmi anu yasumu bin nahar wa yaqumu bil lail." Aya jalmi anu wangina getol tahajud, siangna getol puasa. Tapi eta jelema teh syatamahada, dolamahada, cek eta sahabat. Cariosanana teh ngandung racun we kitu tah. Ngomongkeun batur, adu domba, dengki, fitnah, gibah. Saur Kangjeng Nabi, min ahlin nar, neraka cenah eta bagianana. Jadi Kangjeng Nabi teh henteu ningali kalimat sateu acana ibu. Yen eta jalmi teh rajin puasa, rajin tahajud henteu. Seolah-olah teu ditengali etana henteu. Tapi Nabi langsung ningali kana zolamahada, syatamahada, ngadu-ngadu, gibah, fitnah jeung sajabana. Provokasi lah, provokator nu kararitu lah. Jadi Nabi henteu ningali eta ahli ibadahna, tapi langsung min ahlin nar, penghuni neraka cenah kitu saur Kangjeng Nabi. Sabab akhlak kasasamana awon. Biasana cirina ibu akhlak sae mah ieu. Cirina teh di mana anjeunna aya, biasana sok dipika bunga. Di mana teu aya sok kaleungitan, dipika sono nya. Beda jeung anu akhlakna awon, anu butut gitu. Di mana aya si eta teh teu betah nya. Tegang sararea, sieun, teu betah risih gitu. Giliran si eta teu aya bunga, sararea alhamdulillah cenah si eta eueuh nya. Sigana lamun si eta maot teh narumpeng sadayana tah. Tah diri urang teh kedah sering diparios, ibu kedah sering diparios. Nah ieu teh diri teh pikaresepeun batur atawa diri teh pikaresepeun pas urang teu ayana kitu nya. Tah anu kaduana saur Kangjeng Nabi, jalmi Islam anu hebat teh nyaeta aksaruhum dzikron lil maut. Sering ngemut kana maut. Sadar yen diri teh bakal maut. Ibu urang teh ieu teh keur nungguan maot nya. Mata kelamun diri keur henteu leres ieu, urang teh kedah sering nyarios kieu ibu, sing eling Jun, maneh teh keur nungguan maot. Geura curing haknya ibunya. Ulah sieun ku maot, da maot mah sarerea. Matak upami aya nu teu damang ibunya bungahkeun, sing ageng mana euceuk, da nu teu damang mah sok panjang da nu ponok umur mah anu maot nya. nya kitu maksudnya. Nya da maot mah layana hirup lain layan teu damang gitu. Teu damang mah layana damang. Jadi sanes sieun ku maot, keun we da maot mah sararea mah nya urang teh teu maot nya. Batur kabeh mararaot ari urang teu are kumaha coba culang cileu. Jadi sanes sieun maot, tapi inget kana mah sabab eta anu bakal nyadarkeun diri tina padamelan dosa teh, tina kadorakaan teh ibu. Kangjeng Rasul ibu kantos ngagamar pasagi opat dina keusi kurokrak di garis gitu tah. Saur para sahabat naon maksana eta teh ya Rasul? Saur Kangjeng Rasul eta teh gambaran diri urang di jerona teh tah anu kosongna teh. Ieu garis teh nyaeta batas ajal urang anu ku Allah entos di garis. Sapertos garis ieu moal bisa diletikan, moal bisa digedean deui. Nya maksudna mah moal bisa dipajukeun, moal bisa dimundur. Surah Allah dina surat Al-A'raf ayat 34 anu tadi ku pribados diaoskeun dina muqaddimah, walikulli umatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Pan ieu teh keur ngemut maot ibunya. Jadi setiap makhluk teh ngabogaan ajalna, batas waktuna. Lamun ajalna geus datang moal anu bisa dipajukeun atawa moal bisa dipundur sanajan sadetik, sanajan sasaat. Matakna geuning aya carita budak ngora teh lain anu ngagantung diri di sisieun wahangan sanes ieu mah. Ieu mah meureun budak ngora hese neangan jodoh ka ditu ka dieu. Jadi hati remuk tah, pecah kecintaanna. Lamun hati sudah pecah, susah untuk disambung lagi. Putus asa we budak teh. Ngaluncatkeun maneh we akhirna mah kana sumur ibu. Ari pek teh sumurna deet. Kalah bubuk bujur nya. Paeh henteu bujur bubuk tuh. Ngagantung maneh meureun kana kusen. Ari kusena teh bobo ibu. Atuh teu ngagantung kalah meubeut ka handap. Potong we suku, paeh henteu suku potongnya.
akhirna mah ngaluncatkeun maneh we kana jurang. Ari gejrig teh jurang teh deet ibu ningang ka ibi-ibi. Ari ibi-ibi keur panen sayur eta. Ceuk ibi-ibi teh kunaon cenah aa. Masang luncat teu puguh kieu. Nyaeta cenah abi teh putus asa hayang pae cenah ceuk. Hese wae meunang jodoh. Ari ceuk si ibi teh ieu abi teh rana cenah kitu. Kresat teh cenah karana dipikir-pikir meureun dibulak-balik ku budak ngora teh kaharti oge cenah ieu. Akhirna mah meureun kaharti janji we jeung si ibi eta teh janji pasini lah kitu. Anu tadina hayang maot jadi teu jadi ibu da meunang jodohna di dinya. Kalah ayeuna mah sieun ku maot teh. Ningang ka poe meureun dirahpalan ngan sacan wengi sacan bulan madu sorena teh jalan-jalan ka Indomar na motor jegur teh tabrakan. Maot weh duanana nya. Ari tos maot mah beres caritana nutup. Jadi meureun pelajaranna ibu keur hayang mah maot teh ari can waktuna namanya sing adu glajar oge teu nyampeurkeun nya. Da can waktuna kumaha keur teu hayang nya dimung-mung ari geus waktuna mah maot jadi. Jadi teu bisa dipajukeun teu bisa dipundur. Teras kadituna Kangjeng Nabi teh ibu ngadamel garis panjang dina eta pasagi opat teh. Garis panjang tah sagaris kitu ret digaris dugi kaluar tina garis pasagi kaluar kaditu. Saur para sahabat teh garis naon eta teh ya Rasul? Saur Kangjeng Nabi ieu teh ngagambarkeun pikiran maneh pikiran urang cenah anu loba melampaui loba kaluar tina garis ajal urang. Nya maksudna mah meureun kahayang nu patema-tema karep anu teu reureuh-reureuh angan-angan yang membumi melangit gitu ibu. Tapi ka udagan we terus gitu pasaing-saing terus. Udagan terus gitu numpuk-numpuk terus tapi ka poho yen urang teh bakal maot gitu nepi ka poho yen dunya teh bakal ditinggalkeun apan karaos ku urang ayeuna ibunya bade lebaran pan anu diinget teh baju dulag we tuluy nya kueh kalengna kaya ning siropna nya kongguan nya aya monde tuh nastar nisin wah ngagarunu kabeh tak keluarga kaleng. Aya arisan dagingna, aya gamisna, mukena, sajadah, wah sagala. Padahal teuing dugi, teuing teu kana lebaran ge tah nya. Tah ieu anu dimaksud ku Kangjeng Nabi melampaui mikir kana maot teh ibu. Jadi sanes ulah aya kahoyong meureun kitu. Sanes ulah aya rencana, ulah berang peser sanes. Ngeun imbangan ku mikir yen urang teh bakal mah. Jadi kahoyong urang teh bakal realistis kadituna rasional jelas gitulah. Mual kaluar tina kabutuh jeung kamampuan urang gitu ibu. Jadi manfaat kadituna pikeun bekal ibadah Allah gitu. Jadi henteu samar kahayang teuing hirup teh. Da aya urang mikir kana mah sok geura ibu emutan sababaraha waktos kapangker mapan di dieu teh. Nya sapalih saderek urang, sepuh-sepuh urang malahan mah anu aktif ngaos. Pan ayeuna mah tos teu aya nya sapalihna leres. Berarti urang teh ieu teh nungguan giliran ibu. Nungguan giliran tiasa wae abdi ti pengker ibu ti payun nya atawa abdi ti payun nyolatkeun ibu gitu. Giliran pan urang teh kitu. Nu mawi salajengna saur Kangjeng Rasul jalmi mukmin anu hebat teh nyaeta wasti ada dan bima ba'dal maut jeung terus nyiapkeun bekal kanggo kahirupan sabada maut. Jadi mangpang mengpeng meureun dina diri urang teh aya hirup hayu urang piara ieu kahirupan ku ngamaksimalkeun kasae ngamaksimalkeun ibadah khususna dina sasih Ramadan ieu 7 dinten deui urang teh meureun ibunya 7 dinten terakhir ieu teh urang maksimalkeun ibu salami bumi jeung langit aya Ramadan mah pasti bakal aya ngeun pertarosanana nah urang bakal aya henteu dina Ramadan eta kitu. Tahun payun Ramadan aya teu Bu? Aya lamun langit jeung bumi masih aya gitu. Ngeun pertarosanana nah urang masih aya di tahun payun gitu. Kan teu terang urang teh teu terang. Iraha di mana jeung keur kumaha urang mau teh teu apa. Urang mah urang ngadu awe ka Allah nya. Mudah-mudahan dipanjangkeun yuswa amin. Bari sehat dohir batin amin. Sing tiasa tepang di jeung sasi Ramadan tahun payun amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang ibu masih dipercanten ku Allah nya aya keneh dina Ramadan ayeuna nya. Kumaha atuh ieu pada melan urang hayu urang leres-leres ngamangfaatkeun ieu Ramadan. Ta ieu anu dimaksud nyiapkeun bekal kanggo kahirupan sabada maot teh ibunya.
Jadi meureun di mana aya kesempatan saya ayeuna buburu lakukeun ayeuna ulah diengke-engke gitu. Jeung di mana aya kesempatan awon ayeuna buburu tinggalkeun ayeuna ulah diengke-engke sabab urang cantang tuh bakal panggih jeung waktu engke ibu. Sapertos ibu ayeuna dongkap ka pangaosan ka dieu ka madrasah. Kanggo naon ieu teh ibu? Kanggo kanggo naon ibadah teh? Tadi antawisna kanggo bekal maot kitu we ngemutna. Pribados ayeuna cumarios di dieu mudah-mudahan we janten amal ibadah kangge pribados sehingga aya kanggo bakal maot kitu we ngemutna. Jadi ibu ngadamal kasaean urang ngadamal kasaean kanggo bakal gitu. Makana jalmi anu tos nyiapkeun bekal kanggo maot mah ibu kadituna ge pasti ikhlas amalna. Tos teu butuh pamrih ti jelema, teu butuh perhatian ti jelema, dipuji ku jelema, teu butuh disanjung dihormat ku jelema, teu butuh. Sabab anu dilakukeun ku abdi teh murni sejaga we ibadah karena Allah. Jang bekal maot entos kitu. Matak moal aya istilah kuciwa dina ngadamal kasaean teh ibu. Ibu masak jang caroge geuning minengnya dicarioskeun ku pribadi. Teu dihargaan ku caroge teh geus dienak-enak eta teh nya disayogikeun. Henteu ditoel-toel acan ibunya. Da meureun geus wareg siganana teh kitu. Cek ibu teh dasar lalaki teh boga rarasaan. Batur geus nyiapkeun pasakan ka bina-bina nyeri hate cek ibu teh. Tak berarti urang teh teu acan ikhlas kita can ikhlas ibu dan nu ikhlas mah wios we da abdi mah masak kanggo caroge teh seja ibadah karena bade dituang arek henteukeun we lain urusan abdi mah terus we ngadamal kasaean ka caroge kitu kanggo bakal maot beres gitu pasti hampang hate teh ibu tuang we ku ibu kadituna namanya jarang-jarang ngamam pasakan anu istimewa gitu. Kapan pribados kantos nyarioskeun geuningan harita nyanak amang-amang nuju mapah dina tanyakan canak we ku pribados teh kapalih ditu kapalih pentas eta amang-amang turun we dipalih pentas. Nah ada eta mah sugan nuhun sugan kumaha eta jelema ieu hate mending ngagurutuna Gusti kuna jelema teh geus ditulung genah teu kudu capek leumpang meni teu nuhun-nuhun acan. Nah berarti ieu hate pribados teh can ikhlas dina kahadeanana teh nya. Danu ikhlas mah arek batur nuhun arek henteu lain urusan abdi mah nyeun kahadean. Mudah-mudahan janten amal sehingga jadi bekal kanggo maot abdi ta eta bekal kanggo maot jadi kudu kadinya urang ngemut teh. Jadi tos teu butuh nuhun ti jelema, teu butuh pamrih, teu butuh pamulang tarima, teu butuh. Anu penting mah pahala ti Allah abdi mah sehingga abdi aya bekal jang maot. Ibu bade ngaos ari pek teh anu ngewaeun ka ibu misalkeun ieu mah nya asup we buka madrasah sok we ngewa ka abdi mah tong bujang si eta ngewa ka abdi kabeh jelema ngewa ka abdi keun wae sok wae da abdi mah ibadah teh lain jang si eta da ka surga mah teu ngaliwat imah si eta abdi mah ibadah teh kanggo Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kanggo Allah kanggo bakal kahirupan saatos maot. Ta ieu ibu mukmin anu hebat anu disebat ku Kangjeng Nabi wasti'dadan bima ba'dal maut nyiapkeun bekal kanggo kahirupan sabada maut gampil da dicarioskeun kieu mah ibunya ngeun diamalkeun mah berat ieu teh nya berat ngeunkeun we da perjuangan ieu teh nya berjuang terus supaya sae dina kahirupan teh ngeun perjuangan ieu moal tiasa kabimbing lamun teu jeung ilmu ta ieu ilmuna mudah-mudahan aya manfaatna kanggo pribados umumna kangge ibunya amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji ngagaduhan akhlak anu ta eta Islam anu hebat teh muslim anu hebat teh ngagaduhan akhlak anu sae cerdas jiwana lain akalna tapi jiwana spiritualna. Anu kadua ingat kana mah anu katiluna nyiapkeun bekal kanggo kahirupan sabada mau. Oke mudah-mudahan rangkaian ibadah urang sadayana dina sasi anu agung ieu masing ditampi ku Allah sehingga janten bekal kanggo maot urang amin ya Allah ya rabbal alamin. Moe ladu di imah baraya laduna murag kana wahangan. Kaum ibu anu mulya mudah-mudahan urang sadaya aya dina kawilujengan oge kaberkahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.